loba kene umat Islam di zaman kiwari dek budak rek kolot dek awewe dek lalaki kudu diistighfaran ku urang. Naon sabab eta si jalma teu bisa maca Al-Qur'an, buta huruf karena maca Al-Qur'an, padahal bahasa Inggris jeung bahasa-bahasa nu lain manehna pinter, tapi karena Al-Qur'an buta huruf tah kitu pangrugi-rugina eta si jalma di mana madep engke ka Gusti Allah alias maot teh. Waduh, naon sabab keur ngorana mungkin keur budakna nepi ka kolot teu daek belajar kana maca Al-Qur'an. Naudzubillah summa naudzubillahi min dalik.